Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di Cafe Briana Dinata di kelas 10 MIPA 5. Di dia abdi bade ngajelaskeun cara pikeun nyaga virus corona. Tapi sataacan eta kuring bade ngajelaskeun naon dimaksud virus corona. Virus corona mangrupikeun virus anu nyerang sistem pernapasan. Kasakit ieu disebabkeun ku infeksi virus COVID-19. Virus corona tiasa nyebabkeun gangguan dina sistem pernapasan, pneumonia akut dugi maot. Virus ieu tiasa mangaruhan saha wae, boh orok, barudak, dewasa, manula, awewe hamil, sareng ibu-ibu asuhan. Infeksi virus ieu munggaran kapanggih di kota Wuhan, Cina dina akhir Desember 2018. Aya sabaraha penyebab hiji jalma tiasa nampi virus COVID-19. Nyaeta anu kahiji ngahaja ngambekan ciduh-ciduh tina panyebaran atanapi batuk tina COVID-19. Nu kadua, tahan sungut atawa irung tanpa ngumbah leungeun heula saatos nyabak obyek anu kapangaruhan ku cucuk COVID-19. Nu katilu, hubungan deukeut sareng jalma anu nganggo COVID-19 sapertos ngarampa atanapi ngagederkeun panangan. Salanjutna abdi bade ngajelaskeun cara-cara pikeun nyegah virus corona. Anu kahiji, hindarkeun angkat ke tempat umum anu rame kalayan semah. Anu kadua, anggo masker upami nuju di tempat umum atanapi balarea. Anu katilu, sacara rutin ngumbah leungeun sareng cai sareng sabun atanapi sanitizer leungeun saatos ngirangan kagiatan di luar bumi atanapi di tempat umum. Anu kaopat, entong dicabak panon, sungut, sareng irung, sataacan ngumbah leungeun. Anu kalima, hindarkeun kontak sareng sato, khususna sato liar. Anu kagenep, masak daging nugi ka parantos dimasak sataacan ngonsumsi. Anu terakhir, panutup, sungut sareng irung anjeun ku jaringan nalika bersin atanapi batuk. Sakitu wae penjelasan ti abdi tentang virus corona, kurang leuwihna nada dihapunten. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.